nanya mah. Untung euy lain corona, ampun tengok alhamdulillah. Hujan adanya mah. Gandeng kolot balik di puskesmas masuk cacarekan. Lain cacarekan, kolot mah pusing. Santuy Pak bari kuliah kieu. Aja masuk. Ampun, teh ngai budak zaman ayeuna. Kolot karek datang aluk masubuhan cai naon. Atuh aneh budak teh. Kuliah mah kuliah, dapat canggung aja, mama juga. Yang dar mun eta aya Paisro. Sok. Budak teh Ampun. awas. Ayo, terus tembak. Apa sih itu sedang? Jaga jarak. Bila teu ini nangkat sangu ampun. Mah. Sampai patungan. Mah. Mana nangkat sangu teh eueuh wae tuh. Lapar ya Mama Yu. Tinggalkeun sanguna. Opo isi Lapar ya tuh. Ampun teh. Goeta sayang saiki malam hilang. Gandeng kolot karek gering udang kata dia ge. Cicing diajar sing bener lain. Nyanyi lah ayo. Ngan kumaha sih? Orang ngeunang ya tuh Pak. Ngeunah kumaha? Dahar ngeunah mata. Kok dihayati suara teh? Hayati. Kitu bakal kedua. Alus sarah kan alus kena cicing. Astagfirullahaladzim. Ya tah budak mah gandeng wae tuh. Ieu sendok di mana ieu sendok? Aduh. Ambek-ambekan sekarang ke puskesmas. Nafsu urang mah. Amun Ampun geus teh. mau ngaturkeun urang mah. Lain ku masalah mau nganterkeun keun bae. Waalaikumsalam we. Pang entot. Damang. Alhamdulillah ya namanya uwi di kesmas untung teh kahujanan. Aduh, teh salam teh siram teh. Nah, bae teh udah edar ku ke Parusing bae. Parusing? Oh, parusing kunaon atuh? Kamari jualan alhamdulillah laris. Kamari Artosna kumaha? aya nu malah. Astagfirullah zaman kiwari. Udah pangkalan mun di teh menabi ka dieu ge. Manawe teh pae terus damang leres gitu. Alhamdulillah kok sehat ya namanya wih kontrol. Mohon jaga-jaga Mama Yuna ya. Biasa we abdi teh malah ge izin ku istri sarekan wae itu dan teu pae. Ari dagangan saya atos teu aya. Allah. Budak mana eta budak mana? Eta udah pangkalan biasa nongkrong di dinya. Astagfirullahaladzim. Keun ka diobrolan. Bingung enggak Oh, tuh kira-kira itu di rumah keur usaha main palak-palak paling setusung gitu bedakeun aya kieu mah. Keun kae abi ka ditu. Eta abi kae bade. Siap. Enak naon. Ya syukur. Tinggal damang barenya. Enak naon. Iya, rasa mau kudu age atuh. Siap. Nembe biasa ya. Ayo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mah, aku ya sendok mana jelema teh? Mah. Pak, sendokna ya. Ambek-ambekan teh sekarang ke puskesmas deui. Geus teu kau pisan. Mama yuk. Acaina ya. Aduh. Ai pai serokna mana tuh ya? Saya. Endog teh aya endog. Astagfirullahaladzim. Yuk pohok masker deh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Sumuhun bu cucu yang nembe bade tuang. Aduh ampun ceng sinanteuneun aya naon manawi. Mohon. Ayeuna teh alhamdulillah. Sing sabar doakeun nya urang lain namanya keur usahakeun wae. Pada kamari ge katingali teh aya hasilna ieu. Kitu nya. Memanfaatkeun eta artos di murang kali teh ulah dijajahan. Pake ngagalih naon kitu nya. Tah kitu. Kami sawana teh bade angkat deui ka itu ka Arab. Mohon. Teraskeun mohon pada Siap mohon mangga. Mohon aduh alhamdulillah nya nuhun pisan dilongoknya. Siap mangga. Waalaikumsalam Bu Cucu, alhamdulillah tah. Cucu mah budak nasi neng teh, geus ka Arab deui, mantak maneh sing bener kuliah teh. Bener Pak tempat gerak. Kumana? Eta Wah. Nu bener, ulah sok ieu maneh teh.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ampun, bro. Nah, Bang Karwe. Alhamdulillah. Andi ka mana wae? Bima usaha salid lah. Dinyo? Aya. Lembur. Pamuda ayeuna mah kudu kreatif kade. Aya pada melang saulat salit ke leukeunan wae. Iya, Karwe. Nya. Heeh, keur masa depan urang. Kade tah ayeuna mah ulah ieu teuing, dinyo maneh tah hari April teh udah deket teuing jeung kabogo. Eta mah kamar kayak bebelan jangan eta gue. Tapi teh jadi. Nyebrotnya euy. Terus kemarin. Minum heula. Urang mana? Ka urang mana? Lu kata punggu orang mana? Di Facebook nama heran. Heran. Ditong. Wih ngali. Leuwih heran. Ranyai jika lu nyai. Aduh aing kuliah teh fokus. Da matak sing bener ayeuna video doon teh ngan pamajikan teh. Nengan dia baru dak minta dibantu. Ani masih kena damel di ditu. Masih ya. Alhamdulillah tah contoh ya. Sieukeunana lah. Tuh dileukeunnan gitu. Syukur atuh ari sarehat mah ya Bapak yang nembe eueuh tikes Mas alhamdulillah. Negatif corona na. Amin atuh. Sehat ya alhamdulillah mamayu buku ya. Bisa darahan-dahar ka Mang Eta RW. Bisa darahan. Ngopi-ngopi naon jok. Bisa eta mah. Itu baru tuh. Hah? Ya kumaha ieu biasa keur ieu heula. Parek kuliah cenah ieu. Heeh. Nya atuh nya. Sok sing bener ya kuliahna. Oh syukur ari digawe keneh mandi nya dinyo mana sih bener kade dengan pipa majikan teh kudu bener jaga jarak make masker tah siga Andi tah teu make masker maneh mah Aya di ditu. di ditu aya. lain aya dipake adi aya teu dipake mah percuma atuh sok model tuh Mana Karwe? oh siap nuhun nya di lomongnya nya sok sing sarehat garawe sing sok tahu aya dan baik atuh ngaranna lagi atuh aduh ampun ieu teh kaur am bapak cek geus ieu joli Naon seueur keneh geuning mah. sanes kitu mah kapan nembe kakara bade ngahuap jol tamu nembe bade ngahuap jol tamu kalah lieur atuh Sugan mah terseep menit di kumbang. waduh ampun aya endog ya wah ieu endog atuh naon Saya atuh wayahna saya astagfirullahaladzim manya mamayu nu kieu dewa nya sok atuh Gusti nu belajar. sebut mamayu gini nu kieu atuh Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak RW. Alhamdulillah Pak RT. Pak RT teh. Wah, kelagian. Online ini. Online aja Aduh, ampun. Kumaha saurang teh kamari teh luhur, abdi Mohon. can sempet ngalongok na ka puskesmas saurang teh teu tiasa ngalongoknya. Aduh, ampun. Udah dibatas Nya. gitu ge. Kumaha ieu na teh? Ya dimaklum sarene ge nya. Sur memang masyarakat anu naroskeun kamari teh pare kunaon udur mohon teh udur ya aduh ampun. Tapi alhamdulillah nembe uji tikes mas tos kontrol kaleresannya negatif tina masalah Covid gitunya. Tamata ku abi aya disarankeun punten ka Pak RT, ka Pak Poldes, masyarakat minimal harus melaksanakan 3M ayeuna mah. Oh, mohon. Aya 3M teh naon? 3M teh M anu kahiji teh nya memake masker. Oh, mohon. Pak RW jadi teu make masker ieu. Aya mah pikiranna kieu Pak RW. Terus nonton ke masyarakat. Ai sawilah keneh papanginten teu kedah nganggo eta nya, tapi kedah mah nganggo nya Pak. Ya kedah nganggo tuh sok model sebagai pimpinan rakyat mah kedah nyontoan ke masyarakat gitu. Anu kadua nah mencuci tangan sebelum dan sesudah beraktivitas dengan menggunakan sabun dan air mengalir. Tampang wakosankeun ka masyarakat. Siap. Anu katiuna menjaga jarak. Supaya sudah tertular. Pas berkerumun. Hindari berkerumun. Jadi orang kena aya jarak antara bis orang sareng tamu, pamit sareng warga gitu ta. Biasa aktivitas gitu, mau kedah ngajagi jarak gitu Pak. Mohon Pak RW, Bapak disampaikannya masyarakat itu di samping itu, mohon di warga orang teh saurang teh cenah boyong aya naon? Ini saurang teh. Kamari kan pas beres panen. Sawahna. Warga teh istilahna mah hayang represi. Represi. Tah, Cicing ra ikut ngobrol ke kondisi.
Serius ya kalau Janten ieu kumaha RT? kantenan bade Oh. nyieun izin ka Oh, manawi tiasa gitu abdi nyandak warga. Ai kamari mah hasil rapat abdi di kelurahannya. Mun. Ari aktivitas mah silahkan saja. Cuman protokol kesehatan kedah dilaksanakeun. Di tadi. Tilu M Oh, tadi. oh, Gitu mangga eta mah bade presiden itu tangge ngajaga imun. Supaya imun urang kiat gitu tah kangge nangkal eta. Mun atuh ari kitu mah nya PRW Siap, engke siap. mun 3 M. Ayo urang sadang abdi dia bare saya maneh rek. Milu. Milu Si atuh. Mama Oh, kerjaan. siap. Urang Urang sadang sadang ya. Ya. Rencana mah minggu depan. Minggu anjing. Minggu depan. Siap. Mudah-mudahan lebih sehat lah. Abdi mah jeung deui. Siap. Atur Turunnya. siap. Saya kare ka warganya. Siap. Kita melaksanakan 3M. Siap. Kabaran mana? Oh, siap. Kecana sineng nya. Calon. Siap. Yuk manganya. Siap. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Aduh, ampun teu kaur ngahuap. La ilaha illallah. Mana eta sangu kalah botak gitu. Ari si mama. Kapan nembe bade ngahuap torojo tamu. Ya, Nembe terakhir Pak RT. Kumaha teu Mama Ayu kabar? Aduh, ampun kalah pusing urang mah ya. Atuh. Geus lah ka warung mah lah. Pusing dah minum kayak tamu deui. Ada si Bang. Ya, Pak RT bieu terakhir ngajak arek piknik cenah. Di Mumu Bang. Minggu isuk geus kan bae lah, ampun. Geus ka warung we lah. Sugan aya jus alpukat ke dinya. Enak jika tuh kan. Heulanya. Sampai beres di Set, sangulah beakeun kumaha tah. Tadi lah. Ampun, teuing pusing. Warung teh. Daripada jumpa ini buat pe. Mau angkat. Mang, cilok. Aya keneh yuk. Aya. 2000-an. Tom, Gaduh cewek tuh, Mang. ya tuh dah. Aduh. Gagal deh, bae. Apa mau putrana ya pembuat sadaya. Kamu gak? Mulai udah pasti ke bae. Aduh. Tas cewek, Tas. kerok. Gak. Ya. Nuhun, Mang. Sama-sama. Gagal. Yuk. Ya, teh manis, Bate. Bukan itu Pak. Oh, Itu saya teh manis panas. Saya panas CF juga. Oh. CF. Aduh, Assalamualaikum. salam. Weh, senang pada ngidar. Mending di dia kene. Istirahat. Istirahat. Lihat ngidar gaya teh lah. Ai keur Mama Ayu pusing teh lah. Ampun ting di rumah bi panang sepuh ya amang. Seur tamu wae geuningan. Mending ka warung lah kopi-kopi eta buat teh. Saya tuh. Astagfirullahalazim. China Pak. Aduh, geus ieu mah. Lain mah hoyong ngopi abi teh nang Mama Ayu ieu. Mohon karunya tehnya. Tadi Ampun. keur berdalin Pak di buminya. Panuhun tadi seur jami wae. Ya wae mun atuh. Kayak atuh segitu mah nya. Bade miliaran hayam ieu. Mama Ayu hoyong sareng daging hayam kampung tapi Mohon aya Pak di ditu tadi. mohon kan duluan ya. Mangga sarana. Mangga. Assalamualaikum. Lah, saya Bu, 1000. 1000. Itu atasnya ikut sekedar. 1000. 1000 aya ya 2000 pula. Lah, Dua ya tuh nyenak. mun mangga. Ios lah, kang wenjing deui teh. Di sana kalan. Mangga, assalamualaikum. Alhamdulillah. Mama Ayu dahar eueuh meuli hayam bae cing dipencit ya jang dengan sangu sia teh urang ampun ting dahar jeung nangka deui apa Mama Ayu urang teh wayahna nya rek dipencit jago ya